wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi Pali Juhaldi. Di dieu abdi bade ngabajakeun biantara anu judulna kasehatan diri. Cik diperhatoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maranakeun urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sadayana anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah wajib ngajaga lingkungan sareng awak salirasangkan ditebihkeun dina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, meresihkeun salira atanapi ibak, memersihan kuku, nyikas waos anu rutin eta conto anu disebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna micen runtah kana tempatna, nyidu ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan bahang. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Pala hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.